Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, ieu urang mikna 2 poe ieu nya. Bae. Alhamdulillah petepang deui. Nah, gitu kumaha. Salaman urang kudu salaman. Salaman. Cuntangan geus aku ieu mah. Anjir. Berkah, ngalap berkah. Dewa bahagia. Sa Akui waraas kieu nya the merciful. hoyah kieu syuting. Hoyah kieu syuting. Ieu heula tinggal heula bos. Kita udah punya Tah. The first Indian of Of time. coba naon kuy ieu kuy urang teh nyaho. Kemarin leuwih nyaho. Filosofina kuy. Orang kenanya si Dedi terjawab tadi Oh, lu bikin kan dibahas. Filosofina, Ded. Oke, dibahas. Oh, nanti dibahas. nanti dibahas. Oke. Jadi ieu teh naon disebutnya teh slogan mun kitu. Tagline. Tagline ke di ku Dedi di guar anjir di guar. Sob, apa kabar? Ya, Alhamdulillah pasti alhamdulillah. baik. Selalu baik. Alhamdulillah baik. Selalu baik. Selalu orang selalu baik. Aslina eta teh. Asli. Tidak pernah tidak baik. Tapi palsu teh Sirina. Ya emang. Hasilnya capeknya. Ada nama aduh ya Allah. Urang teh hayang teu loba ting ieu sok coba ngarobrol. Mau loba ting ngomong, keur puasa ngomong. Orangnya serap keur puasa ngomong ah. Orang ngilu anas. Ngadaguan buka. Bos, iya bos, akhir tahun ya. Akhir tahun. Akhir tahun, awal tahun kan berarti. Awal, Sorry, awal. salah. Di mana loba pisan itu yuk. Kamari-kamari di Tanjung Sari. Dar-der-dor pokoknya. Dar-der sih ya. Hujan, Oh, hujan angin bos. Hujan, angin. Dar-dar gelap. Ningali mah di si Orang Instagram. Ningalinya aya nu. Tuh Express. Kumaha eta? Nah, orang mah mimiti apal teh poe Jumat. Ah, Ningali di IG rek balik pisan kan. Rek balik gawe. Anjing cain teh Jatinangor. Banjir mah. iya iya depan Katulistiwa Anu komo. nya, kom Tahu ya. untung orang pas balik mah geus surut. Pas ningali deui hujan angin cain teh aya bangunan anu Runtuh. keuna heueuh teuing di mana tah tapi urang tadi bacanya anjing Tapi Tanjung Kuta Sari. Mandiri orang kali macam. Kuta Mandiri? Heeh, cenah. Anu kentengna ngaceleng. Heeh, nu ngapung. Kumaha cenah? Tak ningali dina info Tahu Express Hmm. terus teh seputar Tanjung Sari mah terus dina Facebook aya nu nembongkeun ka tah ieu Tanjung Sari lembur maneh lain. Heueuh curang tapi da SS mah tukeran naon cenah. Bener. Aman wae nya. Aman SS mah. SS Pride Selalu aman. SS Pride dari terjaga lah. terjaga biasa. Soalnya loba ieu Benar. loba kelakuan baik jadi terjaga Iya, gitu. bener. SKCK napan? Naon kelakuan baik. Sieun cak akuy. Sini ontro Off the record lah ya. off the record. Bos, gitu Gitulah. bos. Nya akhir tahun mah jigana terutama kondisi tubuh bos. Heeh. Karena cuaca dah ekstrim. Adaptasinya awaknya. Heeh. Tapi kumaha maneh gawe masih ka eta Masih. kan maneh di Bandung kuy. Aya kabagian oh gitu eta si banjir-banjir. Atau tadi hungkul eta di Nangor. Di Nangor unggul sih alhamdulillah kaditukeuna mah teu pati. Udah kabeh dieu maneh mah nya ti bundaran ka kanannya mun ka Bandungnya. Mun ka kiri mah kemungkinan Eta tah Soekarno banjir, Hatta. Nya, gede bagenya. udah bagai banjir. Oke, bro. Sadada. Bari naon eta jelema Henteu kana mobil urang. Bari gigis sih. Heeh, dada ucing. Bos ieu teh. Sadada dada ucing udah jadi et. Oke. Jadi kieu jadi palas Masih parales ge. Lain beki los chemistry beki dia teh. Beki dia tuh beki garing. Lainnya lebih kieu gitu. Kadang ngebagnya. Udah ngebug gitu kumaha itu window. Be aku AI pan ramna tadi. Tapi eta bener. Tayangan kayaknya urang ge anehnya sugan urang teh heureui gitu cenah lamun sakali urang ngagenerate AI cenah menghabiskan air bersih sabaraha gitulah intina mah cenah. Oh, gitu tapi ting bener ting teh oge sih sebetulnya. Bener tuh urang mah bener. Heeh, betulah. Kayak ting nyambung nama di Thailand mah kumaha nah AI bet meakeun cai kumaha kuy. Teuing soal teknologi mah poek. Tapi kan mana enak geus ulin PC. Mana geus PC aya nama geus AI banget. Kumaha aya kendala teh di mah kuy eta PC Bisi alhamdulillah eueuh sih. lancar.
Berarti selalu berkarya selalu berkarya. untuk dunia Oh, aku bener. itu. Cuman make AI mah paling cecipit unggul. Tapi BTW eta musik orang iseng na YouTube neangan lagu naon versi AI belum ngareunah Anjing. kan. Tolol Tolol serius. Tolol sih. Cara raguan eta bener. Ngeunaheun deui Ngeunaheun. gitu. Asli vokal nanti di tepales. Mm. Saya pales juga teh. Jeung nuturkeun gini nya si Mm-mm. musik teh nuturkeun tren nu ayeuna. Musik biasa ge juga Mixinganna, anjing. mixinganna jago tak saha nu ngamixingna coba. Kan Cai berarti. Cai. Tadi cai. Kan AI. Pas ieu kuy, pas si Ramon pertama kali ngabuskeun pas pupus muka FYP urang muka TikTok sorry FYP aya lagu Ramon. Nah, Nah, Ramon AI ternyata Ramon teh naon? ngaran eta pemain Persib. Oh, Wah, ieu Persib. kacau Ramon Bola, Satana. Bola mah kacau. Dan eta teh tadi teh ngeunaheun lirikna. Oke si Mixinganna nya. Eta mixinganna euy nu ieu mah. Mixinganna enak dunia teh geus ku AI kabeh nama. Kumaha euy eta pandangan maneh Pandangan sebagai aku maneh aja. nu masih aktif bernon Berkecimpung dalam budaya recording jeung reak heeh. jeung reak. Ya kudu nuturkeun sih urang oge. Cuman tepul misalkan orang yang nyin lagu kabeh ku AI kan. Tapi maneh sempat berarti Iya. nyieun. Hah? Non di karya maneh aya AI teh pernah. Oh. Anti AI berarti mana? Teu antingan acan gitu. Pernah nyoba tapi iseng-iseng nyieun atau ngagenerate AI nyieun naon gitu. Pernah. Iya, aya aplikasinya Suno. Suno. Heeh. Cieu karek nyaho deh. Jadi orang misalkan nyin Khusus SS. kopi. Cak ni Suno. Sok Suno cobaan. Orang hayang nyin musik misalkannya genre naon. Beatna sakumaha nu kalituna tinggal Input yang ngetik. input we ngetik bijil. Termasuk lirik. Lirik oge. chord ge Heeh. Gaga Suno. Suno orang mana eta? Iya sok mana sebagai orang kesenian kuliah. Maha tah. Nya enggak sih ya nang kenyen fakultas anyar AI. Heeh. AI dan budaya. AI dan budaya. Kebudayaan AI. Berang penting kan ku AI. Dan tak bisa bohong. Dan aku AI. Dan aja sih deh. Tuh jadi we aya Day pan Dedi ge jadi ku AI mah Day. Tuh dirubah mah jadi bono kaca letot. AI teh. Gitu, Keneret. Bos. Nyata teh. Santai rek nyantai ya ini. Paling iya nya lamun perjalanan gawe teh iya non teh macet sih. Nu sinting mah cai aing urang ka daerah ditukeun. Nah, geus jangan berharap we. Heeh. Heeh macet. Aing Macet. baheula si Angga Ucil kan Heeh. keur tarolnya keur mabok. Hmm. Jauh nyeletuk ieu. Ku ieu cenah nah di Indonesia bet loba nu macet cenah. Heeh. Anjing naon cai aing teh? Emang naon cek maneh? Loba gang cenah. Seseurian aing baheula. Heeh. Bisa tolol cenah mah ya. Gara-gara loba gang jadi macet. Heeh. Ayeuna kabuktian aing. Berarti Lord Rangga. Angga Ucil, si Ucil emang rada ieu. Cil, mana di Jakarta nya enak Cilnya. Visioner. Sehat selalu teman kita eta. Enggak Ucil. Sarap masuk si Ucil mah gitu gayana tah. Sarap kaganggu man. Hanya cenah. Sedeng mah. Sedeng. Si Ucil gitu gayana udah panggil. Sedeng. Sedeng. Sarap kaganggu. Tah sedeng aing kamari nyarita. Menurut apal tuh tempat orang dahar gorengan di mana? Di mana heula? Naon sekolah atau pas zaman naon? Pas iya. Pas pesta nggak ada gorengan yang mana kan si ibu saya teh. Oh, Konbur. Mangkombur. Aya bapak-bapaknya Pak RT gitu sahanya podi minta apa. Urang teh keur udud we. Saya teh ngobrol aja si teh. Jing eta bahasa kata sedeng. Ku aing dihitung sabaraha kali ya. Sedeng kompilasi. Sedengkor. Jadi ngomongkeun Covid. Nah, jelema teh nya pas zaman Covid salah redeng gitu anjing. Oh, eta teh aya maneh. Eta mah jigana nonton podcast maneh nu bae gini. Karena kan eta circle Lucu kieu cai teh. Salah redeng cenah. Monya imah di karoncian cenah. Aing teu meunang asup cenah. Ah aing mah asup we cenah salah redeng. Salah redeng. Sedeng pride. Anjing cai teh lucu kieu goblok. Gobloknya carita teh. Dimasak we. Hah, gitu mau
nya lih nya kuy kumaha teh doh. Alhamdulillah ieu nya sebetulnya mah ieu teh salah satu simbol oge nya memakai baju seragam kieu. Di tukang sarua sebetulnya mah. Sebetulnya sama nanti ada video ya. Semua kru pakai baju The First Onion of Time. Berarti pertama kali collabs Margi. Oh, alah dalam dengan salah satu brand Ancestor. Terima kasih buat Ancestor. Lokalnya untuk Ancestor. Ya, lokal pride. Baik disebutkan owner nak. Ya. Tinggalin pajarkan ngambek senadu ulah disebutkan owner. Nah ini tuh jadi Ancestor itu brandnya punya Redu. Bejakan baik gitaris metal. Dan Apredi teh Gore and Famous-nya. Kalau Redu-nya di Jasad. Betul. Makasih Du. Tah The best. Sekaligus oge si baju ieu teh menandakan sesuatu di podcast satu pagi bos. Geus arek episode 20 18. Yes, Terkarasanya 19 episode dan genap kita teh kurang lebih 1 tahun bos. Ya, kikian teh. Tepuk tangan aja juga keur urang ya. Satu season. Satu 1 tahun. 1 tahun. 1 dekade. Aja dekade seberapa? Oh, berarti lain dekade. Kecil soalnya. Kumaha ieu bos urang hayang nanya heula ka talent-talent we nu in frame lah. Nya di mana eta kan in frame urang jeung ente-ente ieu bertiga, bertiluan. Bertri. Geus 1 tahun bos ieu teh urang kikian. Sedih teh? Senang. Kumaha coba cik teh? Coba teh aku heula cik tes. Senangna nya banyak nu kahibur ternyata. Aya nu laporan ke urang. Anjir, beberapa teman lapor ketua. Beberapa teman juga teman gawe urang misalkan. Temen enggak tuh? Sia nonton cai. Nonton anjing ngaresep cenah jadi obrolan tongkrongan banget. Terutama nanyakeun si itu bener cenah babaturan sok make topik ngobrolnya emang gitu cenah. Yang bener aing ngobrolna ge pan. Iya make morse. Jadi ku engke mah bakal bijil istilah tulang punggung di belakang kamera mah kan Dedi. Nah, tulang punggung di depan kamera mah Muis gitu. Orang kan perlu sesuatu yang bisa dijual. Termasuk Aegi, aya Aegi yang mana teh? Teman orangnya. Aegi teh guru beliau teh aja. Guru. Terus nanyakeun ke orang teh, "Eta podcast di mana?" cenah. Dan rencangan naon sih urang teh nonton cenah gue. Bener resep cenah. Duh, jalan teh bahasa kan kita rada darder tadi dibahas. Bagus gitu. Oh, ternyata perlu disclaimer tanya ke penonton heueuh sih intina mah bahwa ieu teh obrolan teh bahasana rada kumaha gitu kadang mah sebetulna aya nu ditonton bareng teh jeung keluarga gini. Aja. Budak leutik kan. Under 18 Bro. Kan orang teh asa kontol nyanyi. Asa kasar gitu tah. Nya wayahna teh orang tuana kumaha ngajelaskeun eta mah PR. Berarti teu naon eta mah lain tugas urang nya. Alhamdulillah. Tugas nonton. Kumari Di aping. Eta beberapa lah. Terusnya di TikTokan pada tahu oge nya. Banyak yang komen intina nanyakeun Mang Delu lah. Oh, itu ada best eta. Jadi ya bener, orang mikirna ternyata banyak orang ge nu kahibur gitu. Nya senangna teh dinya lah. Sih senang banget ya. Lamun untuk personal pribadina kumaha kuy? Kan eta mah bieu aya leuwih ka kayak aya respon ti penonton gitu. Ieu mah di pribadina aya teh gitu pandangan maneh entah eta saacan urang bikin podcast ieu atau setelah dijalani atau bahkan ayeuna geus rek nincak setahun gitu. Di mana pribadina gitu perasaan atau teu kudu ngomongkeun perasaan bebas we kita. Perasaan setahun ini lah aku itu setahun ini. Betul tentang podcast. Tentang lain. Kumaha?
Nya tentang podcast. Dua pertanyaan. Kia kuy maksudnya teh. Kumaha sih? Siapa anjing briefing teh ngadengikeun digana. Kan kieu bro. Dek. Lah orang jadi orang Bib nanya bener tuh jadi orang asal salah. Aing udah nyambung nih sih kali mah. Kuy mana maca buku naon sih? Sekali aja podcast kan nanya tadi kawannya. Cek mana setahun iya. Enya. Berarti tentang podcast sih lain. Lain, enggak diceritakan kan tadi seneng banget banyak TikTok yang menonton yang netizen tanya kan kali tadi nanya selain tipe penonton. Selain tipe penonton, tina ini tipe personal. Naon gitu apakah keluh kesahna selama syuting ieu berarti kan tentang podcast kene. Tentang podcast kene. Mau tiba-tiba ngabahas maneh anjing aing kamari lembur teu dibayar. Gitu kan. Udah kayak sih, Bang. Masih kuy. Coba dipikirkan secara logika kuy. Coba. Bisa bercabang pertanyaan aja. Orang kudu nyiapkeun deui jawabanna kan. Anjing. Sa ngomong bisa ngomong. Akuy sok. Akuy. Sok ceritakeun akuy. Bisa kan? Siap. Ya setahun dia mah orang pribadinya. Tak eta bener. Maksudna teh. Subjektif oke deh. Ya orang kudu banyak belajar. Terutama kadang kan kieu teu kontrolnya. Ada pikiran-pikiran anu hayang teu sadar orang teh peletuk tapi pas geusna duh ieu berbahaya ton teu jiga kitu tah. Mungkin lebih kadinya nya nyawa ujung-ujungna kan kayak barudak oge nu riweuh ieu. Ngedit naonnya. Dedi. Eta sih urang mah. Kadang jadi pikiraneun. Duh sieun salah ucap, sieun naon gitu tah. Ya lebih ke introspeksi lah. Eta sih urang. Berarti belajar berarti ditambah karena ada orang yang pertamanya kikieuan di depan kamera dan ditonton mungkin wae katang ku sadunia misalkan gitunya. Amin. Dan cara ngajaga ucapan teh geuning jadi sarua simeureunnya urang si Muis. Tapi katang si Muis beda sih, urang mah belajar. Cuman teu. Tak urang eta. Soalnya rada cabokah kan, si cabokah pisan. Beban teh mu di dinya beban kan orang enak jadi soft spoken na eno beki dia itu tadi beberatakan teh. Eta nu FYP kan anu mimiti podcast. Nama anjing saprak. Terus angel lah weh. Off the record datanya saprak off the record. Tas saprak off the record aing langsung soft spoken soalna bebladagan teuing. Tapi itu jadi refleksi itu atau jadi beki wani orang mah. Anjay. Padahal henteu. Henteu dah. Itu kan biasanya mun off the record sok nyenggol-nyenggol institusi gini. Aing belajar pisan pokoknya mah sarua orangnya belajar banyak banget. Harapan kamera keur mah meureunannya. Urang mah sieuna kieu. Sieun dipotong urang mah euy. Keur aya kasus naon ke dicokot video aing baheula. Rame. Taekeun rame kan. Kan kumaha moal ngiluan urang mah. Urang mah nyaipan we tadi mah talent. Tuh aipan. Kalau jeung Epa. Jeung Dedi nah tadi edit gitu we. Tapi kemungkinan kecil sih cuk urang untuk dipoto sana. Urang kan masih lokalan kayaknya. Ngomong ke lokalan. Ketika ngomong ke anu nasional teh nu bahaya nama. Teu sieun kitu. Da urang yakin da podcast ieu moal leutik wae moal bakal ngagedean pasti. Sementara ieu kan can aya bahasan anu urang nyinggung hal-hal nasional bos. Can ya. Lokal wae pan geus di aing podcast lokal wae geus di ontrok. Emang segampang itu ngomong teh peso palingan sok kadang gitunya influencer ataupun seleb lah gitu loba nu blunder geuning ngomong ternyata da kieu geuning sieun gitu makanya ngomongna teh anu nya skalana nasional geuning kan asli deh ya Allah sing dijarauhkeun pokoknya tina paniatan nu teu baraleg urang mah babari naik pitam mentak sok hayang ngaledek wae biga misalkeun urang kan hari tadi ceritakeun orang kan resep konten yang budak nih. Ya si budak orang teh joget dina meja di komen nya ku netizen teh. Saya emang suka anak-anak tapi didik anaknya sana enggak boleh nari di meja. Aing teh ambek aing meja-meja aing cah. Ini ribu.
Di komen deui. Ku nu sarua, ku jelema nu sarua. Terserah aing cenah di gogobrog ge cenah kan bae rek di gogobrog ngomen rek dina Instagram maneh cenah nu salah mah cenah. Boga Instagram mung di komen. Nya langsung iku aing tutup komen anjing. Nah, eta nu kitu eta pembelajaran pisan. Langsung panik urang. Iya. Rek dihapus da lebar paper geus loba. Tapi sok lucu euy macaan komen ka Aing eta jadi hiburan anyar anjing. Heeh, hiburan anyar eta. Padahal boga tuh kuy anu ngomen anu atau nya inget gitu ngomen di akun podcast ataupun di akun mana gitu aya nu hiburan nu Akun batur sih biasa aya postingan batur gitu tapi postingan nu ngalewat. Naon sih berita ieu MBG ari teh. Moal balik moal. Anjing gampang gitu. Nah, eta bieu nyenggol internasional tah. OTW viral. Silakan potong. Anjing gaga. Iya bener eta. Maksudnya kan eta beritanya satirnya. Ingat, duh ya Allah. Puntennya ada abi sok tinggali di Instagram begitu. Saya cenah aya abah-abah. Saya koleksi stick golf banyak banget. Emang bener nih loba tuh kan stick golf. Nah, yang ini paling murah. Nah, ini tuh 16 juta harganya. Coba di komen. Pak, kakek cenah kakek kan aki-aki. Kakek mau tanya dulunya BUMN ya cenah. Anjing. Kita makan macakan komen ya. Macaan komen aing teh hiburan. Hiburan. Tiba-tiba nyelen naon cak ini dijadikan BUMN. Eke bagus stick golfnya banyak dulu pasti dulu pegawai BUMN ya. Direspon ku si eta nanti. Teuing tadi kan langsung di hide komen lagi langsung itu. Hiburan. Bahaya aja. Soalnya ieu nya anjing kok kepikiran aja itu jelema ngeromong kieu lalucu. Lalucu ngomen itu suka lalucu wae. Teka tebak bisa. Teka tebak. Orang masih tapi salilanya satahun ieu nya syuting gitu. Anu berarti kurang lebih tuh 19 episode. Eta teh kabeva apa aja anu dibakar anjing dibakar jadi ya anu dibakar. Cuman kudu total mah berarti 20 sebetulnya mah. Naonnya? Kieu dari hari pertama orang syuting podcast ini orang pribadi dari pertama hari orang syuting di podcast tapi ayeuna lagi orang seneng jeung semangat teh masih sarua antusiasna teh. Entah rek ngomong ke naon ge gitu. Ya rame syuting gitu. Dan orang ge setuju pisan tadi anu cek maneh kuy belajar ngomong meskipun hareupeun kamera kan secara tidak langsung mah itu ngomong hareupeun loba jelema kan nya. Tapi anggernya bakal aya beda meureunnya ketika hareupeun kamera terus urang ngomong di loba jelema nu non langsung gitu. Aya grogi tetep tapi diajar lah. Jeung teu beban sih urang ngarasana gitu. Tapi jika semacam poe anu non syuting misalkan jam sekian sok aya we nu jam habis jam 10 nya semangat we urang mah gitu tah. Cuma aing. Jadi podcast ieu teh abi anu sering kaberangan. Kaputingan. Telat we pan tadi abi mun teh jam 8 jam 10 beus datang jam 12 pan. Ngaret nege 2 jam. Nah, wajar atuh domestik. Diwajarkeun mah ya kuy. Flight attendant naon ngaranna teh? Pesawat ini di Abu Dhabi na. Flag and high. Anger flag and Padahal urang dieu geus ditelatkeun pisan. Urang teh jam 8 geus santai di berber. Jam 10 karek ka dieu. Tetep can datang jang teh ieu beda. Amin kayak tapi kebayangnya lu bener gitu nya. Kumaha? Ci urang rek podcast teh urang teh keur di barana masing-masing keur cara rawat teh. Anjing AI mikirna make AI, mikirna bieu make AI. Tapi da urang geus aya ancang-ancang ka dinya ke di Singapura misalkan. Wayana podcast. Oh 2 jam deui misalnya 3 jam deui. Orang 2 jam deui. Kemah kan boga asisten kemah pasti. Asisten langsung. Kumaha? Siapin baju udah semuanya. Flight orang ke tiket udah bolak-balik Singapura, Malaysia. Anjing. Di mana progresnya? Jatiwaringin. Siap, Gas. Anjing Jakbar. Asisten itu si aku kebetulan. Asisten aku udah ada. Oh iya asisten. Ide aman. Gali supir. Engke talentna saha? Aipan. Jeung Cirepa jeung Cidedi. Tapi jauhna sejauh si ieu teh bieu. Cek maneh. Bieu kan maneh mikirna sejauh pajauh ieu ari urang cenah. Sejauh si ieu teh Singapura cenah. Di pikiran maneh kan tadi maneh nemu ka ide eta. Masih di Indonesia sih. Masih Indonesia. Jawa masih Pulau Jawa. Dah kitu. Maneh di mana? Mana di Pulau Jawa? Tidore, siapa di Tidore weh anjing. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tidore. Iya tadi Jombang.
Jombang. Anjing. Karnaonnya kira-kira Jombangnya karnaonnya. Karya nanti ka makam teh mana teh nadran. Oh, enggak ada. Kersawa deg trak. Nyulah gitu belum jadi dipotong deui kan cek aing gitu. Eta kan anu episode Ramadan kan siapa kayak gituan. Mana aya anu paling gitu mu non ngaranna teh disebutna episode atau part atau bagian anu paling favorit weh atau anu bagian sok ditonton deui. Kadang orang sok nonton sorangan hayang nonton bagian eta deui urang resep bagian eta. Mang Delu. Nya Urang mah Mang Delu. Mang Delu. Karena pada saat itu aing podcast kita ngeberwek pisan teh di konsep bleduk. Ternyata lo baru nonton FYP ya. FYP. Pertama FYP itu sih eta atau Pertamanya 1,5 juta. Oh, pertama. Iya heula, Mang Omet. Emul. Emul. Nu viral mah. Pertama. Emul. Pure mah nya. Heeh, nu tiluan pure mah. Oh, nya bener Emul. Geus emul ka Pak Omed. Anu mandi Terus ka Padelu. Terus ka Padelu. Padelu. Eta episode terhebat. Keren sih. Urang sok dikelaksonan wae namun ngaliwat. Mang Delu. Entah eta keur diuk atau keur naon kelaksonan langsung. Ada kan teu apa urangnya terkenal gitu. Ih, orang teh humble. Topi copet. Tapi copet bahan sarung warna kieu ya. Terus pakai celana sontong. Tato katingali tadi ini kembang. Superstar Pak bisa teh iya nyaman gitu loh Bang nya. Anjing pede teh nya. Pede. Hai Mang. Anjing juga di GTA we. Ngeheureun. Ya Allah, ya Bibi Mustafa balik fokus itu na. Wagbir. Bari ngopi. Lana Mamado. Rokok lamu. Ya petanya si Emul, Mang Delu, Mang Omed, Mang Sepugu. Mang Omed. Dan oh iya bener, ntar kita kita sebetulnya mah aya momen naon disebutna farewell. Sesi Ramadan. Henteu ieu mah selamat tinggal season pertama kuy. Season pertamanya. Iya, syuting terakhir di season pertama. Gitu nya. Nya mudah-mudahan lanjut season 2 meureunnya. Amin. Lamun haroream atau ngaret wae nya geus season 1 unggul. Betul. Nya mengis dibere bajunya. Omanya geus dibere baju teh sumanget. Bosku owner Aipan. Tuh gear anyar. Oh nya gear anyar. Manya we teh season 2 mah. Geus mirrorless deui tingali harga belasan juta dong. Season 2 ieu dipanggil deui tiluan teh Pak bisi. Bisa diganti deui, bisa diganti talentna. Jol si Emul, ieu Mang Delu. Dia Pak Om, Jogres. Kumaha anjing? Kela kumaha anjing jadi ngabayangkeun. Engke mah gitu episode engke mah jadi dipilihan ku si Repati ya cenah. Nu viral ya, ini dia. Si Emul Mang Omed jeung Mang Delu. Maka bebelasatan ngobrol lagi. Wah, cium kan. Pamer paling rame. Astagfirullah. Sung datang bintang tamu. Aing teu ngarti atuh lauk arwana kan. Datang bintang tamu. Tiba-tiba nyinggunya rame. Gak eta aya pisan ini. Rame eta. Lu kita lauk arwana sih. Bisa belok gitu. Tapi kayak edisi Ramadan Pomed deui nya. Urang moal aya ngundang-undang ustad-ustad lain selain Mang Omed. Pembicara bukan ustad. Ustad Easy lah. Bener. Easy. Tapi mungkin aya ieu oge rekap saeutik benernya urang meskipun urang henteu inget teu inget kabeh. Berarti nuhun teh orang-orang anu pernah habus ka frame. Terima kasih. Saha dulur si Endep teh anu main oh iya teh jago. Kesa. Kakang Kesa. Kakang nuhun tos mampir tadi di season 1. Entah eta di episode sabaraha urang poho. Iya. Terus saha deui mu Mang Omed geus puguh nya. Terima kasih Pak Omed, inspiratif banget. Ecim. Oh baheula awal tuh sebetulnya mah ku Kodok ganti. Terima kasih Dok Putra Laksana Dok. Semoga lancar usahanya. Jangan lupa anterkeun galon. tapi ieu mah OOT nya out of the box ya. Selama orang podcast teh nuhun pisan urang mah hiji. Biar orang si Galih. Pokok senang ngucapkeun nuhun, urangnya ngucapkeun nuhun. Ka hiji mah ka Aipan, Repa dan Dedi. Terima kasih sudah mewadahi orang gila bertiga ini gitu dan yang keduanya siap digandengan tiap penting teh nuhun pisan walaupun ya ngobrol belanja jajan gitu. Dan kebetulan di episode kali ini spesial
syukuran oge urang rek ngaraliwat itu. Nya rek liwat benar asli. Gitu. Nah, kumaha lamun urang berterima kasih secara langsung urang panggil ya Dedi jeung Reva. Gas. Ah, masuk. Masuk. Inilah produce kita. Pak, sama editor kita. Bajunya udah kembar banget. Celana kembar, baju kembar. Celana kembar, baju kembar. Jadi Tinggal itu. Tepuk tangan gak sih? tepuk tangan. Tanu bahasa eta keur nge-live urang naroskeun Mang Ikin ya. Iya. Nah, ini ada Mang Ikin, Standman. Yo, hiji ewang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapangga Salam. Episode pertama jeung ieu kan. Ya kan tadi orang ngomong Ngomong jeung iya ngebahas kesik. Halo beli kesik geningan iya. Loba Serina setik ngobrol lama. ASMR seri kan. Hei, Tah, kumaha ieu? Dedi, Reva, anjay, sarehat apa kabar? ramai kan kita kemarin ini kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Timarana, anjir urang kudu Timarana. Iya. Di backstage. Tadi kan berterima kasih. Berterima kasih. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih ini kepada dua orang ini super hebat. Ini gagah pisan editor ditanyakeun wae urang di DM ku kalian semua. Mang episode anyar. Siap. Jangan ditanya sebetulnya mah Pak Dedi yang bekerja keras sendiri. Tidak juga sih. Oh. Dan Parepa ieu belah dia bip, nah belah dia di bip wayahna bisa aya kontroversi, siap. Nah, itu resepna teh. Resepnya lama diskusi di grupnya nih Wah, ngomongin. resep. Serius ya. Doa sih kali mah terakhir. Orang diskusi jeung si Aipan ya. Diskusi gieu. Anjing guys, ngadu argumen lah. Gali mah kan kado ngajak, iya anjing ngabaso tahu. Urang sakurang nyaman di situasi tegang itu dah. Batu aja gitu ramai. Betul ke seriusnya. Bakso tahu. Untungna sehat lah diskusinya. Diskusinya sehat lah. Tidak. Tah ya. Eta teh diskusi bener atau emang kemarahan jeung Aipan? Tapi juga orang oge naon. Jika Adina teh si Dedi lain Bener Adina ownernya. Ada sesuatu di Aipan juga. Chemistry. Sebut tahun fasilitator teh kada di bener. Bener. Tah, bos. Orang aya sesi tanya jawab lainnya sebetulnya mah nanya weh. Urang yang nanya ieu heula we lah. Lamun nanya kasih muis mah kan sarojeng urangnya teh nyarah secara visi mah gitu. Tujuan untuk si podcast ieu teh nah gitu tah si awal munculnya ide ieu bikin podcast satu pagi ieu. Anjing serius. Ini serius. Banyak. Tujuan mah juga pernah dibahasnya dulu pas si PIP tujuanan naon mah. Cuman mungkin cerita sedikit soal si ide si PIP ya munculnya. Mungkin yang warga-warga Nunaros itu bisa yang ngumpul tiluan kieu gitu. Jadi di Tanjung Sari gitu iya teh tiluan. Sok ngerumpul lah gitu, sok ngumpul, sok ngobrol segala macam. Ya kebetulan satu circle lah gitu. Aya hiji momen anu mungkin abi ningali situasi gitu di mana tiluan itu ngobrolnya seru gitu di Baitul Akuy, di rumah Pak Akuy. Aya momen bahasa teh keur ngobrol ke juri non anu dulu suhunan tah. Tah iya anjir sudah dikabur teh. Lompat. Ternyata ieu telan barorangan oge. Barorangan kabeh ya. Ningali nya dina situasi aya momen ngerobrol teh seru gitu. Kalau resahan abi pribadi resep itunya resep podcast, resep nonton ngobrol gitu. Terutama abi ngefans pisan ka Kang Ibing. Anu sok siaran radio lah gitu jeung Kang Asep Teruna. Nya duo ikonik pisan gitu. Abi langsung connect anjir ieu namanya orang cobaan gitu konsep. Padahalnya podcast sebenarnya geus ayanya tiba heula gitu. Tiba heula mah dengan bentuk suara bentuk suara hungkul gitu dulu mah di radio gitunya. Cobaan replikasi gitu nutos dilakukan ku almarhum Kang Ibing. Ka tiluan ieu teh dan ya akhirnya nya tahu sesimpel itu terbentuklah si podcast satu pagi. Nah, kenapa satu pagi? Sesimpel obrolan-obrolan satu pagi we kumaha gitu.
namanya ngalor ngidul segala macam gitu. Oke. Nah, enak abi naros Dan haremosan. Nah, enak abi naros kadinya, Pak. Boleh. Ketiga. Kumaha? Nah mau. Kaleresan orang sok resep nonton ngobrol terus Ente mah goblok ku kieu eta mah anjing. Eta mah ku si rep aja. oh udah ditonjok. Iya itu pelanggaran TikTok anjir. Keresan abi sok nonton. Pelanggaran TikTok. Kan sok lieur anjing kata TikTok. Tok tong deket lah. Tonjoknya heureuy gitu. Heureuy teh. Nah, bet daek ang bet daek. Berarti kan dipertanya ke talent ya. Sakit salah nu ngajawab. Henteu wakili weh soko. Sok weh. Ah anjing. Pasti beda-beda ya teh. Pasti beda-beda urang mah. Sarua Ente heula, urang mah. Heuh ente heula. Mungkin ari urang mah berarti rek ngomong jiga tadi deui, cuman sieun disangka bijaksana gini. Bae itu bijak sini. Diajar heeh intina mah yang belajar ngomong, terus belajar diskusi atau ngobrol sesuatu dengan anu di briefing dengan tema tapi dengan secara terstruktur. Betul. Gitu, kan lamun urang ngobrol anu tadi cek repa geuning di Baitul Aqwi. Eta mah wah Eta kan lintas non konvensional. lintas Fleksibel eta mah ya. lamun di non diagram grafik gitu tah tiba-tiba jurig tiba-tiba Oh bener. naon tiba-tiba gitu. Ya kan secara terstruktur dan eta teh untuk orang pribadi ngalatih cara berpikir. Ya. Nah orang anjir oke lah berarti nya diajar lah intinya ngelatih cara berpikir supaya lebih terstruktur gitu karena di Nusirah teh kan randomnya. Terus komo si aku tah. Meskipun aing teh nya isi pikiranna cuman anu diomongkeun teh pasti anjing nah kadinya gitu tah. Gitu. Bebelesatan lah. Logik Fleksibel. AI ge moal bisa eta kemanusiaan. Cenah imah naon teu bisa dideteksi. Anjing mah non empati mah. Jadi Psycho atuh. punya Kan? Jadi psycho kan yang psikologik. Peri Irwandi mah. orang kan menyadari oge bahwa orang teh naon disebutna teh istilahna teh aya cek babaturan urang mah Tolong. mon kai logik eta teh disebutna teh. Man kisi man kidu orang nyamanna eta. Jadi urang teh kitu pisan tah cek dinu pikiran teh loncat-loncat gini tiba-tiba ngomong iya tiba-tiba ngebahas itu gitu. Urang mah jadinya senang meskipun jeung ieu keneh jelemana gitu. Tapi jadi tak asa ketika ngobrol. Ya. Nah, gitu, Pak. Sama enggak diwakilan ku si Gali bener. Ulah sama naon tuh? Mana kuy? Beda. Naon sok maneh heula aing biasa Lamun teu sama beda. sok atuh aing ngebungsu we terakhir. Urang mah karena saacana kan aya markibol. Pas Nya. si Repa ngajak program anyar nya hayo wae. Oh. Gitu. Oh, orang awal mah di markibol oge ang ngilu harita jeung pernah. ngan karena si aku ini telat waktu orang cabut. Jeung sok tiba-tiba orang tuh bisa ternyata geus urang moal kangiluannya geus cabut gitu. Enggak satu orang ge sarua awalnya cenah markibol urang ge. Urang ge bintang tamu markibol. Bintang tamu atau Orangnya pernah jadi. Oh, anjir ieu thumbnailna soak. Omset 2 miliar. Gagah langsung. Tapi mana senang tuh kuy ngobrol jeung salila ngobrol jeung tiluan gitulah. Apapun bahasana gitu tah. Nya salila di podcast ieu lah. Gitu. Senang tuh senang. Tapi Selalu aja. Teu bisa hiji we gitu. nya si aku mah nya. Aya moderat di abu-abukeun. Moderat wae. Ini maca buku naon sih kuy? Diisi NU kan bos beneran. Aing. Salawatun. teu dijawab ieu teh senang teu? Senang. Nya senang na antena. Henteu naon aing mah debat rek henteu na we. Da urang maksudna. Hentena. Jadi aya momen di mana Urang keberangan. lain. Naon? Jadi mungkin dia level up-nya Anjing. Kudu level up teh. Oh, urang teh kudu aya chemistry anu dina hal naon teh kudu TikTok kudu gitu nya. heeh. Oh, ABC Eta. punchline, Mungkin ya mungkin. Mun hayang. Coba ayeuna ABC. Com punchline. Punchline oye anjing. Kumaha kuy level up? Kumaha kuy level up? Secara lebih detail Heeh. chemistry Tah eta mah jigana anu mikirana engke Repa atau Dedi nu mere masukan. Oh nya. Jadi nya mungkin engke aya tambahan naon atuh dina narasi urang naon teh
catatan ieu teh Pak. Jika coba deh Ngasa dicarikan teh. isian naon heureuy ieu atau naon games naon gitu. Pak. Challenge gimmick lah nya. Ya ice breaking Bintang tamu down. bintang tamu cewek. Oh eta kudu atuh. Langsung. Owner langsung iya semangat langsung. Boleh ya. Eta kudu. Anu cara rewek wae lah. Hmm? Anu cara rewek wae. Iya. Soalnya masalahna podcast tiluan ieu nu geus kawin urang hungkul. Lain masalah, nah dijadiin masalah, emang aya masalah. Iya, justru ya pertamanya kenapa itu masalah orang kan masalah mah enjoy cuman nah menihara rejo gitu ke awewe teh. Nih langsung mau cewek gas gitu pancek aipan mun gas kela orang cek ke warung gitu cek aipan ge motong main gas wae ya. Gasnya di warung eueuh. Masuk. Itu. Putra, Pak. Eta maksudna ABC punchline teh. ABC punchline teh ngaranna. Ya. Ya kumaha kasih. Si aku mah redokson anjing. Aya carita tuh kurang cepet diomongkeun redokson. Tong. Enggak segitu kuy. Geus kitu unggul. Segitu kuy. Manehun. Beda cenah sarua beda. Beda urang mah. Naon teh? Nya kenapa aku maunya panggilan ilahi urang mah. Ayeuna kan pertanyaan lanjutanna nah kan tadi cek Reva. Didinya sebagai anu kurang katingali di dia gitu di tim ataupun di KBH di kru. Anu paling mengorbankan lebih banyak dari kita sebetulnya mah. Karena sare kurang isukna gawe. Misalkan geus berkeluarga balik tengah beuting misalkan. Tah, justru eta orang teh. Kenapa aku seneng podcast ini teh nu pertama sedih aing Anjir. Ya, Musik. Ji kasih musik Ji. Iya kuda rengong teh ningan pompa poem teh musik pompa poem kasih mun sedih ieu mah. Nah, nya kumaha nya jadi Coba. Yes, tadi cegalis sibuk. Nah, kumaha tuh dari orang seneng ngobrol terus diwadahi terus yang pertama eta nu kahiji urang resep baceo, nu kaduana orang difasilitasi ku Aipan dan teman-teman di sini nu katilna orang berterima kasih urang lagi-lagi ke istri eta orang terserahnya dari disebut lebay rek naon karena Ngasih izin selalu pamajikan orang untuk podcast mah nya. untuk podcast, untuk bertemu dengan Pak Om lah pokoknya mah dina jero hati orang mending jangan cek si Erika selama itu menambah relasi dan itu menguntungkan buat kamu gas gitu si Erika mah karena merenan orang bisa cicing di dia ge lain karena orang jago atau naon relasina halus tapi karena loba ngobrol sama kalian gitu jadi itu aset sebetulnya mah yang belajar oge dan nya. ditonton kan kebanyakan nambah deui gitu terus nge-DM lah ke orang Amuis punten iya abi ningali Amuis podcast yang diiekeun dong tuh kan jadi nambah di relasi gitu nah sayang nuhun pisan tos ngijinan abdi podcast dan ditinggalkan kuy malam minggu atuh sok iya sayang Waktunya jeung keluarganya biasa. jeung keluarga jeung budak tilu pamajikan geulis budak tilu tinggal beunghar aing mah nu acan Amin. ayeuna tina podcast ieu bakal beunghar Amin. Amin. Say supportnya abinya beunghar harta jembar hate. tah eta beunghar harta jembar Selain hate. tulang punggung keluarga, mau iski tulang punggung satu pagi. lebay mun eta lebay mun eta mah Eta kan hayang didenget teh itu sebenarnya mah eta orang emang urang mah tulang punggung mun kajatos kan hayang anu apa? Ini bener jadi orang bunyi cigali cita-cita engke mun kajatos kudu anu nanya minimal minta foto Sakitu we lah. sakitu we heula leuletikan alitan CS ieu mah itu ti abdi mah Nya. kenapa aku pengen ya nih intina mah tilunya ieu bisa nambah relasi terus aya ilmuwan nu katiluna beunghar Hayang beunghar tuh. hayang beunghar Tina podcast. tina podcast henteu kadang teu tina podcast wae nya ini salah satunya ini Tinu ngadalang. tinu teu tekan teu bisa aing ngadalang mah Ya kan iya hungkul gerak. Gitu. Nah gitu jadi Parepa Pak Dedi gitu. Thank you. Paling iya tadi teh urang teh sebetulnya moal nanya tapi cicing wae ayeuna tanya. Dianggap Pertanyaan Kak Dedi mah karena guys ieu teh KBG menyetujui tulang punggung di balik kamera teh da Dedi, KBG ku Dedi. Gitu.
di podcast ngurus audio, editingnya, terus ngeklip, posting, ngeklip, caption. Encan ngurus alo loba pisan di imahna teh. Gitu. Kumaha ieu challenge atau sangat ngerasa tertantang tuh untuk mengerjakan gitu. Maaf. Keos. Ngambek tah. Jadi pertanyaannya merasa tertantang tuh nya gitu. Ya. Ai nya satu sisi mah meureun challenging nya. Tantangan lah. Tapi di lain sisi mah nya jang nambah skill set oge. Tambah portofolio lah. Meh teu melang teuing urang skill set nu lain misalkan teh. Nu lain berurusan jeung soal visualnya. Soal kepenulisan. Nah, ketambah deui ayeuna mah nya kanu visual, kanu audio. Untuk kredit lamun urang hungkul nya sebetulnya tidak sepenuhna sih nya. Karena kan loba teman-teman oge nu lain. Kan pedah urang nu nya sewe jigana eta teh. Merendah saja dulu. Urang we heula nya karena loba waktu. Jadi ku urang. Eta teh gara-gara single kan penyebabnya lain. Anjir. Nah, jadi soalnya sih aku single tapi waktu. Kuy. Masalah prioritas kuy ya mah. Tah, di profesional kuy skala prioritas dipakai. Prioritas. Engagement. Nah, gue masuk ke prioritas. Ceritakan. Coba. Iya termasuk asup ke skala prioritas urang. Anjing, goblok. Gitu. Keren. Soalnya nu lain teu. Itu soalnya urang kabayangnya Bawa deui prioritas. nya lamun aya awewe meureun chattingan jeung eta urangnya prioritasna teh. Ngedit, setting, lah gitu. Ayang kemana sih? Dia mah aku lagi ngerjain editing podcast satu pagi. Eta cenah kalau cowok telat balas chat nya kitu nya. Kalau cowok nyawa imah satu pagi. Eta sih asup skala prioritasnya soalnya keseharian orangnya balik gawe langsung harapan komputer. Geus beres eta kadang gawe deui kan mun panggih ka isuk mah atau nepi ka subuh mah ngerjakeun eta teh. Gawe deui balik gawe langsung ngerjakeun deui. Palingan mata bos hidung. Ya pastilah. Dicela bro. Si aku anjing body shaming wae. Lain body shaming kan ieu tanda. Bahwa si eta sibuk begadang. Ento jadi karena nyaho ongker ka bus frame di mati. Dicela gitu. Gotik kok. Goblok ti lele. Gotik. Goblok ti lele. Lamun secara spesifik deui aya nu ter ieu teh det. Entah eta episode gitu misalkan atau momen anu mana nu anjing ya hese euy ieu. Aduh ieu kumaha ngeditan ieu. Mananya atau sama saja sejauh ieu mah urang nu ngarasa hese teh soalna urang tak apa teknis sih kan masih awam lah nya setahun kamari mah kanu video teh amun 1 tahun ayeuna alhamdulillah lah lancar lah aya YouTube aya tutorial klip-klip gitu gampang militan banget nya editingnya kan jiganya podcastnya gitu asli karena ada support device di Pauna. Lagi Pauna. Nya era atuh meureun device geus alus, tapi hasil kan gitu. Juga menang naon? Geus difasilitasi. Kena master ka itu. Benar. Cepcut. Tapi urang ningali teh si Mundi Grup kan. Si Dedi sok debat dengan Ivan teh. Dibere komputer juga nama urang. Meh jempe gitu kumaha. Fasilitas kantornya. Juga anu dibere urang ya tuh mendebat. Tapi urang eta ngarasa kekurangan apa naonnya? Urang saacananya emang gitu sok iya bos wae gini. Iya bos. Ternyata urang sebelumnya diajarkeun di ieu nya gawe lamun merasa urang benar mah atau asup akal benar secara urang nya fighting we heula. Anjir. Bener. Tong
Tapi nggerutu atau iya nya. Tapi dengan alasanan argumennya nu kuat gitu. Cocok jadi DPR teh. Asli ini mana jigana jadi calon kubu na. Calon kubu jadi cocok Amin. Semangat orang. Bakso tahu arek. Keur serius ge nya. Bakso tahuan. Oh juga bahasa tahu sih orang keur debat bisa aja Pak. Dia enggak bahasa tahu juga. Bener. Tapi disclaimernya tapi lamun ngerasa salah mah nya entong rek sakumaha argumen maneh cek maneh bener nya ngaku nya salah kurang gitu. Heeh, nah minta maaf teh nya ieu nya hese nya nanya. Maaf ya aku salah eta hese urang seumur hidup can pernah ngucapkeun eta. Pasangan mereka. Kasa saha? Can pernah maaf ya aku salah. Encan urang can pernah. Egois urang, human egocentris teh nih. Anjing NPD. Anjing narcissistic independent woman anjing eta mah. Tapi orang rek nambahan oge anu bieu si Dedinya. Tah salah siji orang resep circle di podcastnya di podcast di Marki gitu. Sehat gitu. Jika bieu cek Dedi diskusi itu buat orang mah diskusi sehat karena memang argumen gitu untuk anu tadi teh geuning teh personal lah. Heeh, teu personal. Siap bos karena nya di beberapa circle gitu nu urang gitu subjektif aya oge anu eta teh diskusi tapi kakak jadi sarkas nyungkun gini benar Buntut bangkong we nya. Sampai tidak terceritakan we. Orang teh hayang bisa jujur gentle kana si Dedi ya gitu. Orang kadang mah baper terus orang teu wani teu daek ngomong kakak. Oke siap. Tah urang teh hayang diajar kadinya oge jadi gentle. Gentle. Sehat lah. Bener sehat ya eta. Sik ceritakeun nu ieu coba gentle bubur kacang. Tuh, nya bagian itu mah tejara rental. Heeh, engko gentle. Gentleman agreement Menjebak eta mah. Tapi masih ada keur komen keur live kamari. Aya nu keukeuh yang eta burjo lain urang nya. Iya. Nya Ceritakeun mah. Kita kan saking tertarikna beureun. Heeh. Aslinya Demi goblok. Tapi sih terus bos sing aya nyeri hati. Ternyata harita keur live titah mandi teh gini kan anjing eta teh ngejebak bangsa. Nah, apa teh naon? Emang batur ge loba nu katipu. Jadi pendatang baru mah titah ngucapkeun ibak 3 kali. Nya langsung gitu. Saminggu pan eta teu meunang live na oge. Karena Roblox sia. Anjing nah. Teu meunang cek aing TikTok mah jahat. Coba mereka kena peringatan gitu. Coba ucapin cenah ibak nih. Emang teu meunang nya? Teu meunang anjing langsung di ban. Teuing tah urang ge. Kamari baturan urang kitu tuh si Jimaul tanu kamari baturan eta sarua selebgram oge. Goblok na aing katipu mang ka aing teh nyarita. Katipu naon aing kita ngomong mandi 3 kali cenah TikTok aing nyin TikTok anyar pusing cenah. Ternyata teu meunang. Mandi 3 kali terus ganti ku naon atuh nya termos. Nah, tapi salah siji mungkin pembelajaran ke kabehana oge nya sosial media tah termasuk anu nyieun arurang loba pisan diajar teh nyaeta TikTok. Urang kadang teh nyahonya bingung geuning teh pelanggaran atau peringatan teh tapi teu spesifik teh naon gitu teh. Salahna teh. Padahal urang kan hanya ingin berkarya. Ya, TikTok. Gitu. Aya ditambahan det. Tambahan. Sejauh ini mah eta hungkul sih. Mun ditanya naon tadi teh challenge ya. Eta. Ya. Challenge sih ya, tapi lebih memposisikan orang mah gawean itu nya nambah skill set gitu. Intinya begitu. Kan dari hari tama pernah nyarita ka urang. Naon? Ente keur ngedit bahasa urang podcast jeung dulur si JBT ya. Anjir. Nepi ka serian sorangan. seri sorangan gitu. Karena si etana kan senyum wae. Menarik ya. Lamun de pip ya. Do cek ente, iya goblok barudak ya. Obrolan di mana ada? Ada. Iya anjing. Ngobrol. Bae. Eta sabarana aya nu leuwih lucu nya di episode ieu nu cek urang. Gua episode ieu nu keur mau poek. Paling ngalor ngidul aja ngomong. Teu puguh tapi urang resep. Ngomong ka mana? Episode paling goblok eta. Anjing pertanyaan dunia bulat atau bulat goblok paling nyang saya. Mutar. Ku urang percaya teh nepi ka diputer sabaraha kali aja. Ayo 4 kali mah bener itu. Tapi udah omong sendiri relate. Emang aya nu komen di TikTok ge di episode tergoblok cenah. Dina YouTube ge kitu kan episode teraneh tapi orang nonton cenah. Anu mana deh anu diulang-ulang? Inu. Ente maksudnya partna aya. Eta mah ngalantur ya sepanjang kabeh eta mah kabeh sepanjang jalan kenangan anjir.
panjang episode Tah kurang teh urang meureunnya butuh masukan eta sebetulnya tonggo hati penonton lah di Tim aja. atau juga semacam ieu dat coba eueuh mana eta kurangan tah bagian ngomong eta bisa aya gitu kan hampir rek beledak atau simuis gitu tah. Perlu sih juga nanya. Terus deh atau engke originalitasna abis terkekang gitu makan harita nu pas mimiti aya anu ieu teh kan episode setelahna urang langsung Don. cari cing. Oh, ini padahal mah da sapir. kadang iya cooling down-nya episode cooling down mah Di cooling down. Urang ngomong ke naon we nya eta nu podcast eta nya. Poho. Podcast Oh iya bos. konspirasi Nonton tulisan anjing di bus. Bener. Absurd anjing. Absurd. Tapi da aya kan bosna teh doxli, cenah dokumen asli. Berarti aing teh teu ngalantur teh ngobrol teh emang dibumbuan tapi da itu mah teu Ari anu dibumbuan. Facebook teh aya. Anu nampilkeun foto-foto urang ke di Facebook baheula. aya Ini episode sabaranya eta. Teu urang hayang nonton eta. eta mah episode si Mul Saya mau Saya mau lebih Si Mul, heeh. Episode eta ibak. mandi. Teu meunang di IG-nya mandi ge. Heeh. Gitu. Mana aya ku itu anu paling menurut mana challenging banget gitu tah. Ieu episode eta. Oh nu tayang sih di Buluk eta. Oh bener eta. Oh nya Jadi kudu guys, apa kada kasih tahu dulu. Jadi di sesi sebutnya teh host tamunya. Di sesi host tamu tuh sebetulnya kita sudah ada 2 orang host tamu. Duana Reja. Tanu selesai hijina Reja Buluk. Itu jadi tayang dibakar. Tah kumaha kuy cik. Nah, cik mana eta paling menang tang. Menang tang karena ya kan orang bertiga kudu ngahidupkeun suasananya. Sementara pertama kali kan kedua kan setelah Mang Omednya. Cuman yang tipe asup eta. asup tanya. Urang teh kan karena pertama kali hese ngulikna teh geuningan. Ya. Tambah kan saacan tag saya eta loba ieu geuningan loba kisi-kisi ulang ngabahas itu. Oh, bener. Ternyata kan orang jadi rada terbatas gitu. Tapi si anjing mah kan sanggeus eta teh Markibo nya. Urang teh kan versi beda lah Markibo mah nya. serius dong. Serius ngomongkeun kesehatan. Ngomongin daging. Si Boai nepi ka ngomong, anjing mana bisa anjing si Buluk teh heureuy cenah. Sia garek heureuy kumaha cai obrolan serius. Kan biasa aing ngobrol di situ tara serius. Cupat kai jeung Cun Goko. Heureuy wae. Tah pas di Markibo aya part di mana si eta ngajak heureuy. Punchline. Jeung ku aing teh dilayanan lah. Si anjing aing teu kuat aya ngakak sebenarnya kan. Si eta ngomong serius oke, sebenarnya ditahan-tahan ku urang teh. Aing berusaha bertahan kan anjing harean cai. Ngeleketek. Eja hebat Eja. Nah eta Buluk kamu. Eta sih Challenging ya. challenging. Nya sih. Jika eta mah sarua meureunnya urang maneh si Muis anu pas bagian yang si Buluk mah. Pasti sama-sama di otak teh anjing ieu kumaha ka mana ieu kudu nanya Dibawa ka mana ya? gitu. Masalahnya kieu Reja dengerin Muis ya Reja. Reja sama Muis itu dulu tuh gini banget kan. Sekarang Reja tuh udah dignity nanti kan jep. Saya adalah tadi Aura beda kan. Aura geus beda aja jujur ja mana geus keren. Jadi aing teh bisa ngulik anjing sieun salah gitu. Soalnya baheula kan mana mode paus tiap si aku. Wae sok diledekan anjing sia ja anjing paus wae. Get up dong. Sore kita teu bisa. Heeh, si Reja Ngakak sih eta kan. tetewelan ge kieuan Pak. Itu noel. Kieu si Buluk. Oh nya kitu we ngukur. Oh, anjing jadi aing Mana eta reuah. naon eta pembelajaran bener si menang tang pisan. Menang tang. Ya mungkin kan diuji cobaan aku cewek ya bos. Tah eta kan biasana urang di luar laki unggul. Cewek wae. Lamun aya wewe karakter teh sok berubah kan. jaim gitu Jaim kan. Sok jadi aku kamu. Kamu kesini dong. Aku cari-cari kamu nggak kepanggih. Kebangi. Dibagi ya kieu ngobrol. Bakal nyoiro. Coba. Mana dua coba tanya. Nanya tuh ke Eva ke dari pertanyaan. Repa cara ngajawab episode lu mana ya memorable Oh nya. Heeh, benar, memorable. Mendiang Repa. Sorry, mendiang.
Anjing jadi mendiang ya. Saudara Kok mendiang sih? Anu challenging mah sebenarnya munti abi mah KBG challenging, cuman challenging di abi mah biasanya beres syuting kan biasanya Didi ngedit terus dikirim ke abi gitu. Nah abi teh kudu nonton tapi POV-na ulah jadi penonton. Kita ngecek kudu jadi ya sebagai anu namanya anu ngurasi ngurasi si podcastnya gitu. Iya. Jadi tuh bisa terbawa namanya udah punya si abi POV nanti kudu ningali iya lah eta layak tayang iya jigana ini palau deh mau di TikTok Tapi lebaran jarang tapi lebar tapi nah itu challenging di abi mah kudu ngesampingkan abi sebagai penonton gitu, tapi kudu ningali sebagai nantinya sebagai auditor TikTok. auditor lah gitu. Oh iya bisa bisa dibagi, ya bisa ulah ieu mah euy pi rameun gitu. Challenging nama di dinya sih abi mah. Lebih ka di Akan dinya. aman atau tidak? Akan aman atau tidaknya sih. Yang jadi aman ke semuanya. Ke semua Soalnya mengancam keselamatan. Doang. Aing embung. Si Koko tiba-tiba di jalan. Digeruduk biasa. Tiba-tiba dia bapak sia anjing. Cekek waing kabeh sadunia. Kamari si ieu cenah dinya rek ribut jeung pemotor. Kumaha caritakeun? Tuh. tuh kan jadi nggak jaga ya bapaknya. Jadi ngajaga. Ya bae aing caritakeun. Jadi kieu. Budak aing teh nu kadua, muih pisan mah jiga gangsing, jiga muis keur leutik. Si Kojo etanya. Si Kojo, si Koko mah kan eta rada stabil lah. Rada maksud teh ngeunaheun gitu ngaturna lamun nu kadua mah kan rada bleus dar daya teh nih kan. Ieu teh misting aing teh. Budak keur muih ulin-ulinan. Ieu nyeklan misting urang teh kieu. Motor ngebut. Didupak aing teh itu ke motor karena orang ngahalangan budak urang bisi kateungar atau naon. Gitu teh jiga kitu caritana teh. Ditabrak di sisi dah. Anjing. Asli kaleungan urang. Nu ngambak teh nu pemotorna. Anjing. Naon maksudna sia-sia ngahalangan urang? Eta om cai teh budak urang. Mereka tabrak ku maneh cai teh. Tong ngahalangan kitu ku aing sampeurkeun langsung kana beungeut. Irung urang diadukeun. Demi budak mah aing siapa ya anjing ku aing didukeun. Langsung sia orang mana? Sia orang mana? Aing orang dia asli cai. Di mana imah? Tadi dinya di luhur tanyakeun ngaran aing Muis. Belah mana Iyeusna? Aya belah mana Pawawan? Tanyakeun ka dinya cai aing teh. Aing handapkeunna, oh eta mah wargi atuh. Si anjing si wargi di mana aing teh boga dulur jiga sia monyet. Budak aing Jadi pancak kaki. Jadi pancak kaki cuma ribut moal ieu tuh ngomong-ngomong dulur. Aing mah demi budak mah dibantai ku aing. Kan aing teh ieu nya. Kalian juga bisa merasakan seorang ayah mun budakna wah puih orang menghalangi tapi orang ditabrak wah aing dibabat. Lain Pastilah. sopremanisme. Lain sopreman abi mah bager terari. Naluri ayah kan. Naluri ayah. Aduh, tuh jadi we seser-setan. Aduh. Ya Allah mulain kolot ku aing dah ih. Mual balik mual. Administratif kudu. Tak Kudu kitu beres, ceritana. kudu beres. Nu eta mah nu katabrak mah. Geus deg-degan abi mah sabar. Tapi Pak setuju tentang tadi kan si Muis aku jeung urang ge ngomong bahwa tapi orang yakin si podcast ini bakal ngegedean. Tah cek apa sebelah mana atau episode mana nu sigana heuh sih bahan gede sih ketika ningali di episode lah. Mun ningalina episode mah episode Mang Delu sih. Ningali nu Mang Delu kan ningali dipotong-potong teh loba cerita-cerita segala macam gitu, terus lebih kan ningali respon batur sih abi mah. Ya, ternyata relate gitu jeung kehidupan kehidupan orang-orang terutama orang Sunda gitu di Jawa Barat gitu. Dan ya didinya jigana bakal namanya yakin bakal mun gede teh nama nya relatif ya cuman bakal abi mah bakal namanya si podcast itu punya marketnya gitu, punya pendengar gitu, punya pendengar anu khusus nama orang Sunda gitu, orang di Jawa Barat. Terus nu bikin abi regreg mah gitu. Loba anu komen Kang ieu abi keur ubar ngarantau gitu.
Nih pastinya Didi kan pernah ngarantau gitunya hampir kabeh gitu pasti jauh ti lembur, jauh ti kolot, terus aya jelema podcast ngobrol seakan-akan di lembur terus orang nonton teh seakan-akan anjir orang asa balik ieu asa ngubarannya asa urang tuh bisa balik ge bisa ningali podcast ya ge asa geus kaubaran gitu. Eta didinya ya ieu berarti gitu bermakna bagi batur gitu. Mungkin bagi orang mah terlepas dari viewers dan segala macam hanya bagi orang lain teh iya bermakna gitunya tapi didinya gitu Reus lah gitu kita ada Menghibur, yakinnya bermakna bagi orang gitu bagi batur sebenarnya mah eta Quality berarti nya. eta build quality-na bagus berarti. Tapi ima Semoga kayaknya. pandangan orang gitunya. Dia di siri. David gadget in bit quality mah. Aing mikir ada nu sok ngomong build quality masih Erika sih aing. Mun bahan Tupperware kan ini buat gitunya bagus. Review Xiaomi bit quality. Tapi mungkin nu lain setuju oge meureunnya. Di awal-awal mah orangnya jujurnya patokannya masih angka gitu. Orang gitu ketika nu nonton ngan sakieu geuning nu nonton gitu nya. Terus ditambahkan utamanya kita di YouTube video panjangnya masukna terus si viewernya sakieu terus kade-kadekeun nambah terus komo di TikTok mah nya ningali di TikTok. Rame euy ternyata FYP wae. Kade-kadekeun urang ngerasa ternyata urang geus teu paduli ka angka aya mah gitu. Dia di TikTok kan akhir-akhir ini beberapa nya si anu nontonnya tidak sebanyak sebelumnya geuning. Kan awalnya mah urang teh jadi kieu nya jadi turun naon matak turun segala macem ngan kadedeukeun ternyata orang geus teu paduli ka eta tah urang teh ngarasa senangna teh eta gitu. Jadi konsisten ataupun daya kadieuna teh geus lain karena angka gitu tapi geus we kieu gitu syuting blar we kada teu mah gini. Gitu teh. Ya begitu. Nah, eta lah. Tadi memberian jadi tinu quantity jadi ka quality nya gitu bermakna. Bos, berarti Dedi. Jadi kumaha Dedi? Kumaha pertanyaan teh? Tadi kan nah bet bisa yakin atau percayalah bahwa si podcast ini bakal ngagedean suatu saat. Apa yang membuat eta titik-titik balikna gitu teh? Apakah tadi orang pertanyaan mah ningali tinu episode sabaraha Fa akhirnya apa gitu. Ya karena nontonnya disebutnya komoditi podcast kita orang Sunda. Ya salah satu Sunda Empire suku nu paling banyak di Indonya. Itu salah satu suku nu paling banyak di Indonesia nya. Kita jadi target market orang sebenarnya mah santapan lah nya. Sasaran empuk. Soalnya yang nyebutkan oge menguntungkan di komenan Di komenan cenah kakara cenah mangi podcast Sunda anu Oji cenahnya. Oji teh Oji Saputra. Anu Oji mah alus tapi dalam konteks nu kumaha tuh nya. Alus tapi kan biasana nu umum kan nu template kadang talk show ngeseukur talk show lah bintang tamu host ya kan ala nongkrong kan jarang tah aya cuman nu naik di permukaan cenyaho urang ya sependek pengetahuan urang nu di TikTok nya iwal urang terus aya beberapa lah ya aya nu stand up komedian Sunda aya oge urang rada bangga oge lah meskipun komenan sesimpel eta nya wah cik teh tapi lumayannya bisa disandingkeun jeung podcast Sunda nu lain misalkan yang nu sarua anu lumayan. Sih orang sempat maca komen eta bae disebutkeun teh komenana boleh ngomong kieu cenah di komentar teh ieu calon green boy euy cenah anjay urang maca eta ngan kurang tadi tinggali green boy teh naon urang teh apa aing rek nanya naon green boy teh aing rek nanya band teh I want to be American Green Day tiluan naik motornya motor beling reptil di Green Day di Green Day di 82 nya iya oh nya benernya orang nu di non green boy cenah Green boy itu nu si Gopar Hilman Bancoy nya si eta lebih
Lebih OG. Oji gak gitu. Oji aing boga kata-kata anyar Oji enggak tuh? OG itu singkatan. Original gangster asli. Oh, suganti orang mah singkatan OMG tapi M-nya dileungitkeun jadi oh god gitu. Oh my god. Bahasa-bahasa ieu Culture. Keren gitu. Oji. Tapi udah no culture mah jadi culture-nya. Bisa banget sih. Bahasa teh. Pengetahuannya bos. Pengetahuan ini Genji teh. Kurang diakui pisan mah adalah skill si Dedi nu paling menurut orang di atas rata-rata kemudian jeung ada orang mah ketika dia jempol di balik keyboard mah anjing mun geus ngetik atau nyieun naon lah di sosmed gitu. Nah, Di TikTok ya kan ngupload halus sih mah. oh, tulisan. Si mah package-nya nya halusnya. Gitu. Bener anjing. Kamu juga nyieun thumbnail non YouTube. Cuk, kok bisa kepikiran nya gitu. Juga November N-nya apa? Aing mah langsung nongtot. Mesti dia mah lain. Wah loba N. Aya bahasa medianya. Bahasa media. Sih pernah bos nyeun ieu det enteng nih anu postingan di akun sorangan FYP oge. Anu peradaban. Oh, peradaban. Tah eta maksud urang teh. Eh. Eta kan menangis Dedi, ting apal teh Dedinya. Apa hiji-hijina postingan nu membludak sih ieu. Terus anjir sabaraha. Tapi dan sombong deh. Dan habis sakit aing mah jago sih. Tapi lain sombong eta mah berarti Prestasi sesuai. omongan dan faktana. Padahal upload subuhnya dan Upload subuh. Eta meureun kuncina kuy. Beres sholat subuh. sholat subuh ya. Bilang subuh, sholat sunat langsung upload. Mandi. Irahan nonton Liverpool. Ya gitulah. Nah begitulah. Yuk kita akan bacakan komentar. Ayo. Mau komentar. Ternyata sepi guys, eueuh nu Penting komen. deui. Sudah jamnya jam kerja, iya besok Nya kan tenan naon. kerja. Mungkin paling untuk ini menutup acan setiknya. Planning paling meureun urang nanya ka Dedi jeung ka Reva. Ari engke marasuknya barudak. Planning mungkin ieu kan atau ucapan untuk season 1 dan planning untuk season 2. Mudah-mudahan ada season 2 ya. Amin. Itu paling. Plan mah yang pasti mah ada season 2 sih, udah pasti. Yes. Cuman di mah Yes. karena kita kan mau Menghadapi. Ramadan dulu, jadi nanti ada season Ramadan dulu sama guru kita Mang Omen. Terus mungkin di bulan berarti Maret ke April ada Maret aing ka China sih, Bro. nah kita di Cina berarti. Tuh, benar dong. Anjing gegahnya pancelenanya sih. Berarti di Cina ge podcastna. Kita live seperti I Saw Speed. IRL. Pasti mah nyaeta terus mungkin nantinya pasti ada pembaharuan lah ya dari sisi konsep dan segala macam. Tapi nu pasti mah udah pasti bertiga. Sampai season berapapun si PIP mah pasti Alhamdulillah dipanggil di deui. setahun pasti bertiga. Iya. Tekan kontrak tuh Bang game season 2. Tekan kontrak darah ya mah. Kiose. Mau telat Pengabdi setan wae. Emang saya kontrak mah di denda. Oh, ada denda. Telat di denda. Anu telat mah roti bakar. Berarti bakal Roti bakar. Challenging Tapi dia. anu telat tapi ududna ngan 3 bakar. Mau udud Itu tengah jelas kan, nitip rokok jeung kopi nya geus mah urang. terus Pak. Eta terus nu paling pasti aya jeda pasti kemah juga live TikTok jadi meureun kayak warga-wargi anu Nanti kita sering live TikTok. nungguan ya wayahna ka TikTok heula. Live TikTok. Oh iya. Semoga bisa dijadwal oke meureunnya. Itu mah kudu dijadwal rutinkeun. Jadi Terus udah sih paling itu dari planning mah. berarti ya kita akan dipotong dulu sama podcast edisi Ramadan ya. Edisi Ramadan. Langsung edisi Ramadan setelah episode ini. Titip. Karena mau no ieu nya no hunting podcast 1 pagi na YouTube. Nu aya patuan Mang Omed ge eta teh talana ieu tiluan keneh gitu. Soalna views-na samarukna gitu ieu teh lain si Pip oge gitu. Beda ieu nya. Eta sarua cuman bau rohani lah. Islamik. Coba setik dat bahas Naon? ini. Jadi yang akan menjelaskan ini. Jadi yang akan menjelaskan Tengah jawab bae ditanya filosofi. the best performing art music Coba of the world ya. Kita jelaskan dulu collabs-na jeung saha ieu teh. Nah, terus bet collab. Eta mah lewat tawaran itu Pak Owner. Oh. Yang di atas Owner. Di atas kita Polisinya. Asbes. Coba tagline tadi Tagline. tagline.
lebar dijelaskeun mah bisi. Oh, lebar. Oh, kan gitu. Gitu. Lagu gue kan Gue gitu. dijelaskan dia teh goblok. Beta geus dijelaskeun. Oh ngan gitu. Jadi bisa ekspektasinya ya filosofis banget gitu. Itu sabarana. Oh, Ya coba anu tapi Oji kan? Oji. Oji Saputra. Si manis jembatan Batman. mau dibahas. Wah, biarkanlah itu. Juga Mang Delo gitu. Interpretasi masing-masing lah. Kan aya geus ya aya itu ChatGPT itu tinggal translate. Modern bisa anjing hegemoni Cina tadi dipake ku sudah di mah bener. Bener segitu geus. Enggak segitu enggak. Gitu. Ya udah. Urang ge hayang nyaho tapi teu bari nyaho wae. Nah ini tim masing-masing jalan sama harapan. Kan eye planning mah lebih ke terstruktur, tersusun. Ieu mah nu non teknis lah harapan berarti. Season 2. Aing digaji aing mah ku Aipan. Amin. Cek Aipan naon Muis nah maneh kudu nuliskeun maneh yang digaji sabaraha setiap podcast. Pokoknya maneh kudu boga red card. Cing aing teh deg-degan Aipan ngomong gitu tapi udah bener anjing. Tah. Aipan teh sosok nu detail cek uing mah maksudnya teh matakan jadi cir udah tertarik udah kudu ngeusi eta daek-daek oge. Suatu saat kan antum ke dipanggil. Podcast jeung malaikat kan? Mau teh? Malaikat subuh jeung parfum. Gitu ya duaan. Daek teh podcast jeung malaikat aja pertanyaan pertama mau buka, Bro. Mau di debatnya. Tah gitu maksudnya teh. Eta pokoknya mah tahun depan kita harus udah ada red card. Amin. Amin. Gali. Sak we. Kuy. Urang mah hayang boga duit di podcast ieu sing loba. Dan izinkan aku dan teman-teman aku beunghar jadi engke papanggih teh ngajak umroh tapi pas ya nu panggilan mayar nih. Ku aing. Nah, gitu. Jadi semua kita teh umroh teh pada hayang mangmayarkeun di podcast ini gitu. Ya meureun ieu nya salah satu awalan kita collabs jeung Oh iya. HT naon itu? Baju bro. jeung Mitra, anjing Mitra. Anjing soul agent corporate kan. Jadi kakak izin jamin ya untuk meeting hari ini kakak mungkin bisa lebih izin jamin Kan Kak. kayak itu bagiannya easy kan. Bagian eksternal lah. Iya lagi. Gitu tak. Ini mungkin jadi awalan lah. Iya. Kedepannya brand-brand masuk. Masuk. Brand. Berbrand. Brand gitu. Berbrand. Lebih ke brand berarti sakui. Oh, aku bener. Aya ditu kuy harapan. Harapan ya mungkin mudah-mudahan ya tahun hareup. Tahun hareup kita guys mulai bisnis nah. Nah, iya benar. Kolega. Tadi kan Aipan bilang kayaknya tahun depan si YouTube geus dimulai di monet gitu. Termasuk pun kerjasama anjing jeung Mitra. Oh, izin jamin ya Kak. Oji. Gitu. Eta berarti nya amin berarti. Karena uji coba kan enggak sih teh. Setahun. Percobaan dan cukup non bagus lah. Elegan juga arwana. Keren tapi setahun. Untuk ukuran percobaan mah arurang cukup bagus menurut urang sorangannya. Karena cek urang salah satu jeneta adalah konsistensi. Bener anjay pokoknya mah. Hasil juga podcastnya kan. Suara oke, walaupun kalian bilang ini kan mic masjid yang enggak apa-apa tapi lumayan behringer bos. Izin jamin ya Kak. Gitu. Nanti harganya ini Manawi mau ada mitra. Manawi ada mitra yang mau masuk atau gantilah kunaon gitu. Nanti kan ke Aipan gitu. Informa boleh mejanya bisa. Bener. IKEA masuk. Krisbow. SH2 Asko Kabeh anjing gimana dagang bangunan. Bisa masuk Mang Meser Poster. Meser Poster bisa masuk ke sini. Anu teman kita, rekan kita. Iya, bisa. Nah, dia tuh Dokter Tompi. Dokter jadi. Ya dokter nah dokter Tompi random jadi random Orang ternyangkut eta mah connect terjadi. Nah mungkin lamun ti urang harapan berarti nya teh harapan urang teh sebetulnya mah mendekati merenya salah siji urang pernah nyariin surat kaleng Oh iya. setahun ke belakang dan ntar kita coba buka lagi meureun etanya
dan mungkin beberapa sudah ada yang tercapai entah eta anu kelompok ataupun pribadi. Ya, iya. Kayak orang bukanya eta berarti nya eta teh. Oke lah, terus lamun harapan nama untuk orangnya. Kan hari teh aya obrolan oge ti Muis aya nu ngajak. Ieu cenah naon? Podcast atuh di dieu cenah. Owner naon lah meureun boga tempat atau Ya bener. boga fasilitas. Kan biasana mah selalu aya urang kudu beda ti podcast lain misalkan yang lebih otentik meureunnya det. Untuk hal lima jika orang lebih realistis nanti adalah nya teu naon lah urang ningali referensi anu baradag dan harapan orang adalah urang ningali beberapa podcast anu badag teh ternyata maranehna teh boga tour gitu. Tour podcast ngobrol terus ke beberapa kota gini. Ide tuh. Jelema teh nyen show eta ngondang si podcaster eta di tiket kan orang-orang banyak nonton kadinya dan nonton jelema ngobrol live gitu. Namanya podcast live sebenarnya gitu. Mudah-mudahan eta bisa tercapai sih. Amin. Ya skala namanya ya mudah-mudahan mah nasional tapi kan orang bahasa Sunda sebenarnya nya realistis Jawa Barat lah meureun. Mudah-mudahan gitu. Ya Bisa lah nya. bisa lah, amin atuh harus. Realistis. Ini ada DM-nya kalau mau diliatin mah. Di Titah Podcast orang di Backspace dah. Nah, eta bisa lah meureun ke. Nanti ini teman-teman. Tapi kudu geus boga red card cek aya. Heeh. Pantesan si Reja ngajak ka urang, da urang can boga red card beneran. Oh. Mau nyerek di bere P60 hungkul sageus. Dan harapan mah bagus atau tidak orang mah nu penting tetap konsisten. Intina mah jeung tong telat wae nya barudak teh. Siap. Barudak anjir. Siap izin jamin Kak. Siap. Gitu meureun teh urang mah harapan. Harapan. Mudah-mudahan tercapai. Udah. Naon sih Kemudian hening. Bedanya hampura podcast akhir aya nama jadi rada Urang memanggil beberewekan Ini karena kayak in frame day itu ya. Tim kita ya. paling panggil teh untuk asup premungkul ngobrol. untuk Untuk closing. mengucapkannya. Sok atuh mangga ka Parayun. Nah, ini di balik layar kita Semuanya ada anjay. teman-teman yang selalu support memegang mixer. Ada laptop, ada mixer sok sadar ini. Ada HP, ada dus iPhone, tukar tambah harek. Ayo atuh nah cari cing wae mah. Kalau harulang Cari cing. Ngepris. Biar teman-teman tahu semua gitu. Nah, ini tim kita gitu. Selama setahun ini the best. Hah? Oh. Kabelah dia saware. Nah, ini teman-teman. Iji. Aipan. Lamun iji ka dieu sarua teh kembar. Nah, ini Easy. Tuh tinggal Aipan mah beda owner tulisan lagi bajunya tuh. Wis Jepang kuy Jepang. Tapi masuk frame asa gitu. Masuk lah kita ini nih Easy adiknya Devin Nicole ya teman-teman. Easy. Jadi kita perkenalkan dulu dari sana teh ini adalah Igi sebagai asisten Dedi dan Dep. Ini Dep yang pegang kamera. Kalau ini mah pangersa kuy isa kuy. Kang kenali. Kenali. Itu. Ngomong berhenti sakit ya. Ya gitu sih guys, teman-teman ini hanya cuma untuk memperlihatkan ya tim-tim yang di belakang layar tepuk tangan dulu. Ya. Semoga kita konsisten Amin. dan masuk Tahun season depan 2 terus juga di aplikasi Gear lebih bagus lagi. Amin. Gitu. Iji juga pengen baju yang ukuran S cenah. Siap Ji. Siap Ji. Oke meureun sakitunya mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan dan konsistensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, istirahat. Make peluk-pelukan tuh. Ya Allah. Ini Easy. Ya Allah, kayak wong. Fotona kabehannya.